Bos, bos, Si anjing teh saha gogoroan teh eta telin ka dieu. Naon sia teh goblok atuh? bos, tutup popolo, tutup teh penawaran belanja, bos. Kumaha tuh? Laja naon itu sia teh goblok mah jeung kekeleuweungan hege asup gua apal tempatna. Bos, tong bobolotot boga alaun urang sabaraha hargana raja. Boga sakumaha sia teh laja teh. Lamun kursa karung 2 karung matong ditawarkeun ka aing kagok mending kasih Haji Mayung kursa eutik mah. Aing mah banar gede sia teh. Boga sakumaha lajana? Boga laja teh urang teh itu teh. Haji Mayung teu mampuheun, are ka bos itu teh laja teh. Duit tonan. Mun kitu mah bener sia teh teu salah datang. Ka aing banar gede. Si Haji Mayung mah malah dibeli laja loba. Sia teu salah datang red sia teh nya. Busedan, sabaraha hargana lajana? Ari sia make jeung nanyakeun harga sagala, aing mah pangmahalna meuli laja mah sia teh. Saluhureun Haji Mayung aing mah goblok teh sia teh make jeung nanyakeun harga sagala. Atuh bos jadi atuh. Ayeuna mah aya keuangan aku kumaha bos? Sia mah make jeung nanyakeun kauangan aku kumaha. Ieu mah parentah guru aing. Laja mah dibawa heula ku aing. Engke geus balik ti pasar kakara dibayar ku aing. Naon sia make jeung siga nu bingung. Nyebutkeun duitna rek dibayar engke heula balik ti pasar. Mal aya deui banar badak mah iwal ti aing sia teh. Make jeung bingung kitu hirup teh. Siap bos. Saya pamitan heula ya. Sok. Jik. Adi tuh. Aduh anjing. Nah, jadi ulang-ulang jelema itu rek ngomong ku aing dianyup lajana. Aing jadi aing ceuri anjing. Ulang-ulang sieun teh dibayar ku aing beureun. Anjing geus mulai ieu. Kabanar anjing. Geus mulai ieu nu nawaran raja nu tonan nu kumaha ieu anjing. Kabadar. Hidup badar raja. Anjing geuna ieu sila ipis oge ieu. Anyo kopi. Aduh. Euy. Kasaingan euy, eueuh ngelok-ngelok euy. Aing badar mah bisa aja jangan aing. Euy, eueuh euy ngagantukeun manuk. Kasaingan anjing ku bandar. Euy, eueuh. Kamana nya euy. Teu ngabelong aing. Lawan dawaran laja. Panas anjing. Kebeneran aya mah banar euy. Naon deui wae atuh sia? Nawarkeun laja Di mana tah? di ditu. Hargana sabaraha mah banar? Ya, ada masalah harga mah aing saluhureun si Haji Mayung. Mahal. Loba teh lajana. 2 hektaran lah. 2 hektar cenah. Teu salah datang sila. Sia teh salah datang. Ai ka aing laja loba banar edan. Sabaraha na sakilona? Mah banar? Sia make jeung nanyakeun sabaraha sakilona. Ka aing ngap banar ecek-ecek sia teh. Luhur aing mah goblok meuli laja mah. Saluhureun si Haji Mayung pokona mah. Kebeneran aya kitu mah banar. Abdi teh milarian artos yana teh hargana anu luhur tapi kontan mah banar abdi teh. Duh kieu masalah duit mah. Aing teh lamun melanggar tina aturan guru aing, kapaksa aing kudu puasa heula. Biasa we barang mah ku aing dibawa heula, kayak balik di pasar ku aing dibayar. Tempat kudu bingung. Dianyuk kitu wae mah. Balik di pasar ku aing dibayar, tong bingung. Sok. Ya siap atuh Pak Bos, aya kitu mah. Jik. Enggak ditu. Si Haji Mayung keluar anjing. Kahuruan deui wae. Aya kabadar jaingan aing sakampung ieu mah tong boro sakampung ieu. Merata sakacamatan ka ditu. Wah, kabeh ka aing. Oh, ye. Euy. Anjing teu keluar-luar goblok teh ka badak. Ka komporan deui wae.